Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui para wargi sareng pribados Kang Nacep dina channel Nacep 3JS. Dina wanci ayeuna pribados bade nyelang mangdongengkeun hiji dongeng buhun nya. Nu mana ieu dongeng teh kapungkur pribados nuju alif kupun uyut sok didongengkeun nanging ari eces jentre nama pribados teh hilap deui nya ngan emutna teh bari dihariringkeun gebar-gebar hihid aing cenah nya eta sok dipangdongengkeun teh komo pami mangsa nuju ngake ataupun uyut teh sok hariringan was tah naon atuh cenah judulna tanapi jejer cariosna dina danget ayeuna bade nyelang mangdongengkeun nu jejer cariosna budak pahatulalis tanapi hihid kabuyut nanging sateu acan dikawitan pribados bade nyuhunkeun bantosanana ka wargi-wargi nu ti caketna nu ti tebihna anu aya di Tatar Pasundan, anu aya di mana bae boh nu di Nusantara atanapi nu tebihna nuju di luar negeri nuju nyaba di panyabaan pribados kalayan meninggali neda bantosanana nyaeta pikeun di subscribe, like, komen sareng di sharekeun link atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos mangai teuing kana wanci brabay kurang gerak kawitan dina jejer carios budak pahatulalis wilujeng ngadangu. Kacaturkeun dina mangsa bihari nu tangtu biheung deui kasungsi pamoha lah bisa dibalikan mundur ka tukang ti hiji lem hirup dua budak pahatulalis nu teu sanak teu kulawarga teu balad jeung teu barai eta budak pahatu teh nyaeta si Nyai jeung si Ujang hirupna sapopoe ngan saukur diaping ku kapeurih dipeperenah ku kasusah tapi parendene kitu maranehna teh hirupna teu ukur hirup ku panyuku teu bati gede balas pamere nu haratina eta dua budak teh getol sagawe-gawe dina hiji mangsa harita dua urang budak pahatu teh arindit kaleuweung maksudna nyaeta dek ngalaloa nu harita teh keur meujeuhna meuh peuyeuleuh harita dua urang budak pahatu mipir pasir mapai alas meuntas wahangan asruk-asrukan asup ka tengahing leuweung barang nepi ka hiji tangkaloa nu sakitu meuh peuina harita lanceukna gancang nyarita ka adina Nyai akang dek naik akang teh tuh tinggal dek ngalaan loa ti luhur omat Nyai tong ka mana-mana nya anggur mun aya engke loa nu marurag omat ku Nyai pulungan tuluy gunukeun nya ceuk lanceukna harita papadon kanu jadi adina mangga Kang ku Nyai digunukeun engke mun aya nu marurag ceuk adina gancang mairan geus kitu harita tereke lanceukna mancat naik kana tangkaloa kade Kang sing ati-ati mangkaning tadi peuting teh geus hujan atuh tangkalna teh bisi leueur ceuk adina manghariwangkeun kanu jadi lanceukna moal Nyai keunda akang oge ati-ati atuh jeung waspada moal sagawayah tembalan ceukna bari jongjon ngalak buah loa nu sakitu leubeut meuh peuina
Harita adina nu nempokeun lanceukna ngalah buah loa nu sakitu lebeutna, manehna tuluy gek diuk nangunjar lamar dina hanapeun tangka loa bari hahariri. Dasar kadar kudu tumiba. Harita sabet adina jongjon hahariringan logodor hiji oray digigirkeun eta budak awewe. Oray sanca nu sakitu gedena, ukuranana teu kurang tina sagede catang kalapa. Eta harita oray nu sakitu gedena teh ngaleor nyampeurkeun ka budak awewe nu keur nangunjar lama. Srek sora jukut jeung daun garing anu kagiles ku awak oray sanca nu sakitu gede. Arang geus deukeut ka eta budak, eta oray teh kecok bae macok kana suku budak awewe. Kocea budak awewe teh menta tulung ku hariri. Kang tulungan aya anu gagara Yaman kana suku jengegelan. Usap bae nyai, eta teh meureun sireum, ceuk lanceukna nembalan bari jongjon ngalak buah loa. Ngadenge parentah ieu adina gancang ngusap 10 oray sanca nu sakitu gedena. Harita kacagap sisit oray anu sakitu gedena teh meh jigah nu geus lukutan. Jigah lukutan awahing ku kolotna eta oray, barang oray diusap. Batan lesot mah atuh kalah kabeuki luhur nyapluk suku budak awewe teh. Manehna geuwat deui menta tulung ka lanceukna. Kang tulungan aya anu gagara Yaman kana pingping jengegelan. Usap bae nyai, eta mah meureun sireum, ceuk lanceukna nembalan bari weuleh jongjon ngalak buah loa. Harita kitu jeung kitu mangsa eta oray geus tepi kana beuheung. Harita budak awewe teh ngahariring deui. Kang tulungan aya anu gagara Yaman kana beuheung jengegelan. Usap bae nyai, eta mah meureun sireum, ceuk lanceukna nembalan bari teu weuleh manehna teh jongjon ngalak buah loa. Geus kitu mah jep bae adina teh taya deui kadenge ngahariri. Panyangka lanceukna mah meureun sireumna teh geus eueuh tina awak adina. Barang budak lalaki teh beres ngalak buah loa, manehna tuluy turun. Gebeg mana reuasna eta budak lalaki, barang nempo adina eueuh di tempat. Harita budak lalaki teh kututang kotete neneangan adina, barang kitu breh teh ku budak lalaki katempo aya tapak oray nu sakitu gedena. Gebeg deui wae eta budak lalaki ngagebeg tuluy ngaranju kaget. Dina pikirna boa-boa adina teh dihakan ku oray. Geus kitu mah cul bae eta karung loa anu meh-mehna ampir pinuh teh diecagkeun. Manehna tuluy mapai-mapai tapak nu anjogna ka sisi wahangan.
arang nepi ka sisi walungan. Breh teh nyata aya sakadang oray nu sakitu gede. Eta awak oray teh sagede catang kalapa, panjangna mah teuing sakumaha meh teu bisa kagambarkeun ku carita. Sisitna harita katenyo koneng belang hideu, malah geus aya warna hejo meueusan, ciciren eta oray teh geus lukutan awahing ku kolot-kolot. Budak lalaki nu keur ngajengjen ngahuleng nempo oray nu sakitu gede nate, manehna ngarasa bingung kudu kumaha piketakkeunana. Dasar pitulung Gusti nu Agung. Nu moal nangeui ti bongkokna welas asih ka makhlukna. Harita kadenge aya sora manuk haur hawar-hawara di sada. Cukri, cukri, badal aku pucuk iri, cukri. Barang ngadenge sora manuk haur. Eta budak lalaki teh gasik ini neangan pucuk eri, manehna tuluy ngaluas-luaskeun diri, nyampeurkeun ka eta sakadang orang. Seret, kurimpal. Harita sakadang oray teh beuteungna dituri, agurimpal. Sakadang oray teh sirikna gugurimpalan. Sakadang oray ngagurimpal teh nyaeta awahing ku nyeri. Saking ku nyerina, eta sakadang oray teh gugurimpalan nepi ka pae. Tuluy budak lalaki harita nyampeurkeun deui, cucuk eurih atawa pucuk eurih kana beuteung oray teh tuluy dikeureutkeun deui. Seret, gorehel teh harita katempo adina bijil tina beuteung oray nu sakitu gede. Geus kitu karawak bae adina dipangku tuluy dibawa ka imahna, teu kacaturkeun di jalan. Harita budak lalaki teh geus tepi ka imahna, tuluy adina teh digolerkeun dina bangbarung imah. Manehna kuragiru bus ka imah mawa hihid ka buyutan ditinggal ti nini. Geus kitu harita layon adina teh digeberan bari dihariringan. Gebar-gebar hihid aing kabuyutan, ditinggal ni hawaking. Kerenyet harita katempo ramo-ramo suku adina teh ngarejet usi. Gebar-gebar hihid aing kabuyutan, ditinggal ni awaking. Kereja harita ramo leungeunna oge usi, kitu jeung kitu. Harita beunang kana 7 balikanana, eta budak lalaki teh ngahariri. Konea budak awewe teh cengkat diu. Gabru budak awewe dirontok ku lanceukna bari digalentoran. Awahing ku kasuka sarata eta lanceukna pok ngomong. Nyai, syukur geuning maneh teh geus bisa jag-jag deui. Akang teh dek pakaulan rek lalayaran di leuwih Cipatahunan. Sageus kitu isukna tuluy eta budak teh nyieun rakit. Poe eta keneh rakitna anggeus sarta dipake lalayaran kuduaan di Cipatahun. Meh nu kabeneran dina poe eta ge aya hiji raja keur bubujeng diiring ku pamatang-pamatang jeung balad-balad sadaya. Barangka temo aya nu lalayaran teh silengser unjukan ka Kanjeng Raja yen aya budak awewe dibawa ku budak lalaki dina luhura.
barang ditempo ku raja eta budak lalaki jeung budak awewe teh meh kabeneran pisan manehna teh keur arocon silih simbeuh ku cai nu disiuk ku leungeun di sisieun rakit barang adina nyimbeuh ka lanceuk harita lanceukna teh gasik nangtung tuluy meungpeunan beungeutna ku peupeuteuyan leungeun katuhu sedengkeun leungeun kencana ngacung menta ampun ka adina. Ari raja mah nempona ti kajauhan manehna harita nyangka yen budak lalaki teh dek ngaroga hala ka eta budak awewe nu keur di tengah situ. Itu tempo ku andika sakabeh aya budak lalaki jeung budak awewe dina rakit tingali. Eta budak lalaki teh bangun nu dek ngaroga hala tuh tingali tuh. Dek ngaroga hala tah ka budak awewe. Gancang geura tulungan ku maraneh sakabeh eta budak awewe salametkeun gancang. Ngadenge parentah ieu. Harita gancang bae budak lalaki teh ditaremakan ku panah. Blesur. Bres. Meh kabeneran pisan eta pasar panah teh manggang pisan kana beuteung budak lalaki. Kocea budak lalaki ngocea. Aduh nyai naon ieu nu niir kana beuteung akang menip perih. Nempo lanceukna nu nahan ka nyeri bari haharagungan tur katingali dina beuteungna teh aya nu remes beureum adina ceuri bari bingung tuluy tumanya. Akang kunaon nah cai naon eta nu beureum-beureum masihana beuteung. Blesur. Bres. Harita pasare teh keuna pisan kana angen budak lalaki. Kocea. Budak lalaki teh ngoceak deui bae. Aduh nyai naon ieu nu niir kana angen akang meni perih. Akang teh kunaon? Nah jai naon eta beureum-beureum masihan angen akang. Blesur. Harita aya deui nu ngablesur. Bres. Harita mah pasare teh keuna pisan manggang kana beuheung budak lalaki. Koceak deui bae budak lalaki teh ngoceak. Aduh nyai naon ieu nu niir beuheung akang meni perih. Akang kunaon? Nah cai naon eta beureum-beureum masihan beuheung akang. Budak awewe nanya bari ceurik balilihan. Kejebur. Harita budak lalaki teh rubuh tuluy labuh meh muragana cai. Sabudeureun rakit nu asalna herang cai ngagencelang teh saharita ganti warna jadi euceuy beureum kawarnaan ku getih budak pahatu nu rubuh. Adina teuwasa nempo eta kajadian manehna ceurik tepi ka kapiuhan teu inget di bumi alam. Dina mangsa eta budak awewe pahatu hudang manehna teh kiwari geus aya di karaton nu agreng. Tetel sing horeng manehna teh dibawa ka karaton ku raja. Barang nempo eta budak pahatu hudang raja gasik nanya. Bagea geulis hidup geuning geus sudang. Nun Gusti Prabu
Nah di mana ieu teh? Tanya budak awewe. Ieu teh di imah hidup. Ayeuna mah hidup teh kiwari geus diangkat putra ku kaula geulis. Ngadenge omong kitu. Guguk bae eta budak pahatu teh ceuri. Ras inget kana nasib lanceukna nu kiwari teuing kumaha. Naha kunaon hidup teh beceurik anaki, pokna raja tumanya. Gusti, sanyana abdi teh emut ka ingkang raka. Abdi teh lieur eueuh lieur teu aya teu sanak teu kulawarga. Kumalendang di alam pawenangan teh manggulang-manggulingan duaan we nyaeta jeung ingkang raka. Ayeuna abdi teh ras inget kanu janten lanceuk, sasatna tos teu aya. Naha ka mana kitu geulis lanceuk hidup teh? Walon raja tumanya. Pun lanceuk teh aya nu nandasa Gusti. Mangsa disim abdi lalayaran di Cipatahunan. Pun lanceuk teh salirana karancang dugi karagrag ka tengah situ. Barang ngadenge kitu. Kebeg harita raja reuwaseun, manehna tuluy marentahkeun ka sakabeh punggawa-punggawa pikeun ngumumkeun yen dina wanci isukan merenahna poe Jumaah. Sakabeh punggawa katut rahayat dipenta supaya nyaatan eta Cipatahun. Raja ge ngajentre yen eta maksud teh lain pikeun ngalalau, tapi pikeun neangan budak lalaki nu perlaya alatan kasalahan nenjo raja. Lengser jeung sakumna punggawa geura bewarakeun ka sakabeh rahayat yen dina wanci isukan merenahna poe Jumaah geura saatkeun eta Cipatahunan. Tujuanana lain pikeun ngalalau, tapi pikeun neangan budak lalaki tea nu kungsi di tandasa. Dalah tulangna satunyang beas, omat ulah aya nu leungit kabeh kudu aya jeung kabawa ka ieu patempatan. Darengikeun ku anjeun sakabeh. Dalah satunyang beas, tulangna ulah aya nu tinggaleun, estu kudu kabawa kabeh. Kacaturkeun dina wanci isukna. Kabeh rahayat jeung para punggawa teh neangan budak lalaki. Ti isuk jedut tepi ka sore jeder teh teu reureuh neang. Barang geus kakumpul kabeh, tuluy harita tulang budak lalaki teh dibawa ka karaton. Sero tulang budak lalaki teh diamparkeun dina kaen bodas. Nyai anaking anak ama, hampura geulis sanyana ieu teh lanceuk hidup. Lanceuk hidup teh perlaya alatan ama nu salah tempo. Baraba harita raja nyaritakeun kawilang eces jentre. Nyaritakeun nu jadi lantaran eta kajadian tepikeun ka lanceukna perlay. Geus kitu mah pok bae budak pahatu teh gasik nembalan. Teu sawios Gusti, papas teh nu kedah karanapan tangtosna moal tiasa disinglar. Sanyana abdi jeung pun lanceuk teh ditinggalan hihid kabuyutan ku Punini Suwargi. Manawi diwidian ayeuna sejawidi abdi teh bade ngalandongan pun lanceuk. Mugia atuh aya dina ijabah pangeran numur beng alam Gusti. Mangga geulis, muga Gusti marengkeun kacageuran tur ngahampura ka kula. Ceuk raja bari tuluy manehna mundur ti hareupeun tulang budak lalaki nu harita ngampar di tilaman kulawon bodas. Geus kitu mah budak awewe tuluy diuk anepro. Geus kitu mah budak awewe tuluy diuk anepro
katingali leungeun katuhun anu nyekel hihid meh warnana geus semu hideung balas kahaseupan teh tuluy digeberkeun bari hahariringan. Geber-geber hid aing kabuyutan titinggal ni awaking. Geber-geber hid aing kabuyutan titinggal ni awaking. Meh kajadian luar biasa. Budak pahatu teh meunang kana 7 balikana ngahariri. Eta budak lalaki teh tina asalna tulang, harita nungtutnya rambung, tuluy uratan, disusul ku dagingan, daging tuluy dibungkus ku kulit tepi ka ngoneal hudangna. Harita hudang dipindingan ku lawon bodas, nusa tadi mah eta lawon teh jadi amparan tulang. Barang ret nenyo adina gabru, harita adi lanceuk silih gabru negrakeun kabungah nu lain luar biasa. Wireh maranehanana teh bisa ngariung deui pikeun ngariung mungpul. Sedengkeun raja oge teu kakantun bungahna, malah nu akhirana mah eta 2 budak pahatu teh tuluy diangkat jadi anak tur baris ngawaris tahta karajaan. Sakitu bae carita atanapi dongeng budak pahatu. Hapunten tina samudaya kaluputan tur kalepatan. Oge ngahaturkeun rebu nuhun kanu parantos ngasubscribe, komen, like sareng nge-share. Hatur nuhun sakali deui hapunten tina samudaya kaluputan tina samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.